Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Mugia hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Amin. Barudak sapertos biasa sataacan ngawitan diajar urang ngadoa sasarengan dumasar kana kepercayaanan masing-masing supados pengajaran dinten ayeuna kalayan lancar ngadoa di kawitan. Amin rengsen. Barudak tepang deui dina pangajaran basa Sunda dinten ayeuna ngeunaan guguritan. Saminya sapertos laungan sataacan-sataacana nama tadi guguritan ku ibu tos dipedar langkung nyoksok jero langkung teleb nya lebih mendalam nya tingawitan wangenan nyata pengertian teras papasingan guguritan lebet kana pupuh. Nah dina pupuh teh 17 ku ibu tos disebatkeun segala rupina dina YouTube ibu sataacana. Nah dinten ayeuna mah nah nya urang ngabahas ngeunaan analisis guru lagu, guru wilang jeung padalisan dina guguritan pupuh durma. Anapun dina tujuan pangajaran guguritan ieu teh engke hidup kedah tiasa memahami patokan dalam pupuh. Terus kaduana menganalisis guguritan dalam bentuk pupuh durma sareng mijil. Nah, teras membahas isi guguritan pupuh durma, pupuh mijil. Teras pamungkasna hidup kedah tiasa ngarang guguritan tur ngahaleuangkeun eta guguritan. Nah, yuk supados teu nyakolong kana waktos urang pedar ieu materi sasarengan. Nah, barudak materi nu kahiji urang ngabahas ngeunaan ciri-ciri guguritan. Nah, naon we Bu ciri-ciri dina guguritan? Nah nu kahiji aya guguritan mah kaasup kana karangan pondok. Nah Bu bet guguritan teh kaasup kana karangan pondok. Nah leres barudak kumargi aya guguritan teh nyata lebet kana hiji karangan nyata karangan pupuh buhun. Nya pupuh buhun anu matok kana aturanana. Tah barudak janten pupuh mah nya aya aturanana, nya aya patokanana. Nyata patokanana matok karena guru lagu, guru wilang, dina jumlah pada jeung pada lisanana. Nah langkung telebna urang bahas dina slide salajengna nya. Nah ku kituna nah guguritan mah kaasup kana karangan pondok. Jadi henteu lancaran. Nah aya lancaran teh henteu bebas. Pan pami dina materi kelas 7 mah nya aya nu namina dongeng teh nyata lancaran bebas teh ya karanganana. Pami dina guguritan mah nyata kauger nya kaiket ku aturan teh aturan pupuh janten karanganana pondok gitu. Tah terus nu kadua guguritan mah ngan dianggit ku sapupuh hungkul. Nah maksudna kumaha Bu? Janten dianggit teh jadi ku kaiket teras angger gitunya angger ngabahasna ngan hiji pupuh gitunya. Samisal pamihidap ngabahas pupuh durma hungkulnya luyu jeung temana. Pamihidap ngabahas pupuh mijil hungkul luyu jeung temana. Tah gitu. Teras poin katilu guguritan mah biasana nyeritakeun kaendahan alam. Ternyata aya pepatah hirup jeung kreteg hate pangarangna gitu. Tah barudak ayu guritan teh kan tadi teh sor ibu lebet kana naon tadi teh pupuh leres lebet kana pupuh. Aya pupuh teh kabagi dua aya sekar ageng sareng naon cobi leres aya sekar alit nya sekar alit mah nyata ngabahas naon cobi sekar alit. Nah barudak pami sekar alit mah ngebahas 13 pupuh. Nah pupuh kan aya 17. Nah dina sekar alit mah nah ngebahasna seueur aya 13 pupuh.
Nah, emut-emutna alit mah sekar alit mah ngabahas 13 pupuh. Aya Mas Kumambang, Pucung, Mijil, Durma jeung Sajabina. Pami dina sekar ageng mah ngan 4 pupuh hungkul. Anu disingket naon cobi ku ibu tos dijelaskeun dina video ibu Seta Acana. Neres nyata KSAD. Nah, anu disingket nyata Kinanti, Sinom, Asmarandana sareng Dangdagula. Tah sesa na anu 13 pupuhna lebet kana sekar alit sapertos kitu. Tah dina 17 pupuh eta teh miboga ngagaduhan watakna sewang-sewangan dina pupuh teh. Contohna bae dina pupuh Durma nya nu ayeuna bade dibahas ngagaduhan watak ngagedur sumanget. Nah, gitu. Terus dina pupuh nu sanes oge kagungan watakna masing-masing gitu. Tah janten guguritan teh nyaritakeun rata-rata lian ti watakna masing-masing nya nyaritakeun oge aya kaendahan alam, papatah hirup, jeung kretek hate pangarangna gitu. Nah, terus pamungkas nya istilah ngalagukeun guguritan teh nyaeta nembang. Nah ibu cenah beti sebat gitu istilah guguritan teh nyata nembang. Nah aku sabab nya guguritan mah tadi suara ibu teh lebet karena pupuh buhun. Ari pupuh teh nyata ngalhaleuangkeun, nganyanyikeun gitu. Nah, nyungun matak ari guguritan mah identik karena ngalagukeun gitu ngalagukeun. Oke, tina hasil karangan hidup teh dinyanyikeun gitu dinyanyikeun dumasar karena pupuh. Pupuh Mijil atanapi pupuh Durma dumasar karena rumpaka syair anu ku hidup di damel gitu. Dugi diheula kumaha paham? Ya lajengnya. Nah, terus barudak ieu poin paling penting. Di dieu aya istilah-istilah dina guguritan. Seueur pisan anu tataros ka ibu, Bu, ari pada teh naon, pada lisan teh naon, terus guru lagu teh naon, tur guru bilang teh naon. Nah, yuk orang bahas langkung telebnya 4 poin ieu. Nah, barudak poin kahiji aya pada. Ari pada teh nyata sawatara jajar dandingan. Nah, janten beberapa jajar dandingan nyata danding teh danding nadang danding danding teh lagu nya. Jadi beberapa jajar dari lagu. Nah, pami dina bahasa Indonesia mah disebatna teh pada ieu teh nyata bait. Nyasa bait, satu bari, satu bait, satu paragraf. Nah, gitu. Nah, pami dina bahasa Sunda mah nyata pada. Nah, lebetnya karena contohna di mana penjajah pada marudah lantaran dikritik ku ahli nagara yen eta lampah jahat tapina kalah mudikdik amek-amekan dasar nubu tatuli. Nah, janten ite sakieu teh disebatna pada satu bait. Nah, satu paragraf. Pami dina bahasa Indonesia mah satu paragraf teh gitu. Dugi dieu kumaha paham? Nah, lajengnya. Nah, terus nu kadua aya pada lisan. Nah, pada lisan teh barudak nyata jajaran dina unggal padana. Nah, pami dina bahasa Indonesia mah disebut teh sakalimah. Nah, contohna di mana penjajah pada marudah. Nah, ieu sapada lisan, satu pada lisan, sakalimah nya. Lebetnya karena selain Seta Acana tingali. Di mana penjajah pada marudah. Nah, ieu sapada lisan, sakalimah. Terus lantaran dikritik dua pada lisan. Ku ahli nagara tilu pada lisan. Nah, terus saterasna sapertos kitu. Nah, intina ari pada mah naon? Leres nyata sawatara jajar dandingan nyata jumlah bait dina pupuh. Nah, ari pada lisan naon? Nah, jumlah kalimat dina pupuh nya jajaran dina unggal padana jajaran dina unggal padana sapada lisan sakalima dua pada lisan dua kalima jajaran dina unggal padana
etanya emut-emut. Lajengnya tahun katilu di dia aya guru wilangan. Guru wilangan nyaeta jumlah engang dina unggal pada lisan. Nah, di emut-emutnya garis handap ku hidap wilangan. Wilangan teh nyata bilangan. Nya bilangan jumlah bilangan. Nah, jumlah bilangan nyata jumlah engang dina unggal pada lisan. Nah, kadenya engang di dieu sanes engang. Sanes nu engang nu nyeureud kade. Tapi engang di dieu teh nyata sora vokal dina tungtung kalima. Yuk lebatnya karena contohna. Jadi contohna aya bimamana penjajah pada marudah. Ay guru wilangan aya sabaraha barudak? Cobi. Leres aya 12. Di mana Bu cenah 12 ieu teh? Etang ku hidep. Di mana penjajah pada marudah. Aya leres aya 12. Nah, engang terus lebatnya karena jumlah engang. Nu tadi teh sor ibu jumlah engang sanes engang nu nyeureud. Aya jumlah engang di dieu teh nyata jumlah sora vokal dina tungtung pada lisan dina tungtung kalima. Nah, aya sora vokal dina basa Sunda aya sabaraha barudak? Aya 7. Nyata naon wae cobi sebatkeun sesarengan. A I U E O E Nah, eta sora vokal dina bahasa Sunda nya. Janten pami analisis guru wilangan tadi teh lian ti urang ngetang kalimahna, urang oge ngetang jumlah engangna sapertos kitu. Paham dugi dieu? Nah, lajeng ya. Nah, lajeng. Nah, ieu ibu bade masihan pancen tugas kahidep supados engke lancar dina ulanganana. Jadi aya 2 patarosan. Patarosan kahiji hidap tuliskeun rumpaka. Rumpaka teh syair lagu tina Pupuh Durma engke dina video salajengna nya. Teras seratkeun engke seratnya dina buku catatan khusus, buku catatan bahasa Sunda. Patarosan kadua analisis rumpaka Pupuh Durma teh tanu aya dina video nya analisisna dumasar kana 4 poin ieu dihandap. Kahiji analisis jumlah padana, kadua analisis jumlah pada lisan, katilu analisis guru lagu, pamungkas hidap kedah nganalisis guru wilangan. Nah, yuk supados hidap teu lieur nya urang lebet kana contona. Ku ibu dipasihan contohnya barudak. Nah, di dieu aya Pupuh Durma nya. Nah, cobi perhatikan dina kolom ieu dina tabel ieu nya. Jadi aya pada. Tadi teh sor ibu aya pada teh naon? Leres pada teh nyata bait saparagraf nya. Di pami dina bahasa Indonesia mah 1 bait nya. Nah, pada oge tiasa disebat tias ilahar mah tiasa disebat kana rumpaka pupuhna oge nya barudak. Nah, tina rumpaka pupuh teh aya sababaraha paragraf. Nah, paragraf ieu teh disebatna pada ku kituna hidep pami bade nganalisis rumpaka pupuh nya hidep kedah nyeratkeun sadayana rumpakanana gitu. Nah, tinggalinya dina pada di dieu. Bimamana penjajah pada marudah. Heup digidinya. Lantaran dikritik ku ahli nagara yen eta lampah jahat tatapi kalah mudigdig ambek-ambekan dasar nu buta tuli. Heup dugidinya. Nah, eta pada sa pami dina bahasa Indonesia 1 bait. Nah, lebetnya enak karena pada lisan. Nah, pada lisan tadi non sor ibu antos dijelaskeun nyata sawatara jajar dina kalimahna leres. Nyata jumlah kalimahna dina unggal pada dina unggal dina 1 bait nya. Nah, aya pada lisan kahiji tingali di mamana penjajah pada marudah. Nah, eta pada lisan kahiji kalimah nu kahiji. Terus kedua lantaran dikritik pada lisan kedua. Terus katiluna ku ahli nagara. Nah, teras sareng nu saterasna sapertos kitu. Nah, kumaha dugidinya, kumaha paham? Nah, mugia hidup tiasa mahamna nya mangga pami
teka hartos hidup tiasa diuihan deui ieu videona nya dina analisis anu salajengna nu katilu sareng nu kaopat. Nyata naon analisis guru lagu teras nganalisis guru wilanganana. Ya, ku ibu tos dipasihan contoh-contohna tina 4 poin analisis ieu kantun ku hidup diputar deui ieu videona. Nah, ibu kagungan contoh pupuh Durma. Mangga wilujeng nyakseni. Pertempuran melawan ISIS dan kelompok ekstrem lainnya menjadi pusat perhatian para pemimpin dunia di markas. Di mana penjajah pada marudah lantaran dikiriti ku ahli negara yen eta lampah jahat tetapi kalah mudik di ambek-ambekan dasar nu buta tuli. Nah, barudak ieu teh sasahiji contoh nyata pupuh Durma kade emut-emutnya ulah dugikeun ka pahili. Nah, barudak tadi sor ibu tina unggah pupuh teh miboga watakna sewang-sewangan. Nah, pami dina pupuh Durma ieu mah nya tadi tos hidup tos nyakseni nya tos ningali kumaha pami pupuh Durma teh. Nah, pupuh Durma teh tadi sor ibu teh miboga watak ngagedur sumanget. Nya dina video ieu nya ngabahas ngagedur semangat ngalawan naon ngalawan panjajah gitu nya kumaha carana ieu ngalawan penjajah otomatis kan miboga sifat sumanget nya pinuh ku ambisius lah pamisor peripos mah gitu. Nah, barudak alhamdulillah nya materi pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos lekasan nya parantos rengse mugia aya mangpaatna sasiereun sabenjeureun mangga bagikeun kana rencanganana saseueur-seueurna penghilap di like sareng di subscribe ieu channel YouTube Ibu supados Ibu tiasa langkung sumanget ngadamelan konten-konten anu salajengna nya. Ayeuna urang pungkas ieu laungan ku ngucapkeun hamdalah sasarengan alhamdulillah hirobil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.